Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana. Alhamdulillah kalayang kuring kudratile di kodarati numakawasa urang tiasa patepung dangu deui acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita mitra masih dina judul Janji Nu Mawapati, hasil karya atanapi karangan Amboros anu mana ayeuna bagian ke-48 nya upami telepat mah mohon kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda khususna ka Juragan Pardi anu man harita masih kene aya di hiji warung caket puskesmas teh nya samalah harita teh Mbah Soma katut si Arya rek paramitan eta hanca teh ja. Sumaga mitra ame teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Kang Pardi, hayu atunya, ceuk si Arya ngahayukeun samemeh indit. Nya sok ka ditu. Nya geus kitu mah si Arya kaluar ti jero warung nuturkeun guruna anu geus ti heula. Kenceling arindit ninggalkeun Juragan Pardi anu keur diuk sorangan. Teu lila oge anu duaan teh geus jauh. Satuluyna mah teu kaciri. Mangsa alam harita geus rek maju ka beurang. Breh katempo puskesmas geus rek buka. Samalah geus mimiti loba anu daratang rek berobat. Ari Juragan Pardi ngahuleng. Ret kana leungeunna katempo da ayeuna mah geus cager, lita deui teu katingali urut-urutna acan. Heran. Naha elmu naon anu digunakeun ku Mbah Soma teh? Da geuning bisa nyageurkeun tatu anu aya dina leungeun aing ku cara anu sakitu ahengna. Bener-bener jelema anu luhur elmuna si Abah teh. Bagja pikeun aing sabab geus bisa panggih jeung manehna. Boga-boga bae si Abah teh bener bisa ngaluarkeun aing tina pasoalan anu aya pakuat pakaitna jeung jurig si Rasti. Kitu ceuk Juragan Pardi kegerendengan ngomong sorangan. Geus kitu ngareret ka pelebah puskesmas. Breh katempo jelema ngagimbung beuki loba. Uluh geuning loba jelema anu rek barobat teh. Kawasna mah loba anu keur garering. Terus ari aing kumaha ari geus kieu nya. Sabab rek naon atuh ka puskesmas apan leungeun aingna oge geus cager ayeuna mah. Lamun rek terus balik ka imah isuk keneh. Jeung biasa bararosen di mah oge ah. Mending urang ulin we ayeuna mah ka kota. Ngarah teu bararosen teuing. Itung-itung ngababaraha teh sorangan. Sangkan teh loba pikiran. Kitu ceuk grentes hate Juragan Pardi. Nya geus boga kaputusan sarupa kitu mah harita keneh jung nangtung nyampeurkeun ka Simma anu boga warung. Sareta terus mayar urut roko jeung cai kopi. Anu tadi sakalian namitan. Geus kitu Juragan Pardi kaluar ti warung. Koloyong ngadeuketan kana mobil sup ka jero, gur dihirupan, geleser mobil maju di jalan raya. Nya mimitina mah lalaunan, satuluyna mah ngablesur gancang pisan rek ngajugjug ka kota. Mitra kaum dangu kacaritakeun poe isukna. Harita teh kira wanci haneut moyan. Juragan Pardi keur diuk di teras bari maca koran. Bareng jeung kitu torojol Sarip anu katempo geus sagedangdan. Rek ka mana jang? Geuning mending geus dangdan. Tanya Juragan Pardi bari ngareret ka anakna. Maksud mah abdi teh bade ka kota mah. Oh, rongkoh cenah saheulanan marek eureun heula. Sumohon. Pamisa tadina mah kitu maksad abdi teh.
Nanging dagening asa kaluman ari unggal dinten aya di bumi mah. Sareng sok emut bae ka Kang Dani almarhum abdi teh. Nya ayeuna mah bade ngawitan deui muka toko neraskeun perusahaan anu dikantunkeun ku Kang Dani. Walon Sarip ngomongna katingali Daria. Hatena geus mimiti rada teteg deui ayeuna mah. Samalah boga niat rek neruskeun deui usaha anu ditinggalkeun ku lanceukna. Nya syukur atuh ari kitu mah Jang. Jeung deui bener ngarah hidup teu nguluwut bae ari aya kagiatan mah. Sajabati kitu karunya kasih uhe jeung anu sejena ari toko tutup mah. Lantaran maranehna jadi areuweuh gawe. Sarta teu boga panghasilan pikeun biaya hirup sapopoena. Sumuhun leres kitu. Tah kumargi kitu ayeuna abdi bade permios we atuh. Nyajik bae kaditu kade di jalan kudu hati-hati. Lamun ngajalankeun mobil kade ulah sologotonya. Jeung deui balik ulah sore teuing. Tembal juragan Pardi mere papatah kanu jadi anakna. Nya atuh geus ngomong kitu Mas Sarip harita ngaleos indit rek ngamimitian deui ngajalankeun usahana. Mangsa alam geus rek maju ka beurang. Sora manuk recet di sarada patembalan. Sora hayam jago kadenge kongkorongok di buruan. Tatangkalan jeung kekembangan katempo pating aroya gue kandageun ku hiliwirna angin leutik anu sumilir. Nya saenggeus Sarip indit jung juragan Pardi nangtung sup ka jero imah koran ditunda dina luhur. Leos ka kamar gap kana duduk kuilaken terus atuh dipake sareta teu lila geus kaluar deui. Kojengkang ka tukang gok panggih jeung Bito. Bito, ari Mang Ocin keur ka mana? Tanya juragan Pardi beri melong ka Bito anu keur ngelapan piring. Oh, tame nyarios nama Kang Ocin teh bade neang serang anu dilegok juragan. Tak kitu saurna mah. Doh kitu ari sawah anu di lamping geus kumaha parena? Tame anu di lamping mah saurna parantos bener hejo parena teh. Doh geus bener hejo nya. Kade kitu kudu cing hade ngurusna nya Bi. Sangkan hasilna mocekil. Bito, ari kuburan Nyi Rasti anakna Mang Jumari baheula dikuburkeun di lamping belah mana? Tanya juragan Pardi nanyakeun kuburan Nyi Rasti. Ngadenge kitu Bito heran. Kuburan Nyi Rasti mah anu caket kebon awi juragan. Ari gigireunana aya batu ageng dikuriling ku tangkal hanjuang hejo. Plak bibi kapungkur. Tah eta kuburana teh. Tapami anu palih kalerna eta makam almarhum Mang Jumari. Sareng bojona kitu deui putrana anu bungsu Jang Amin. Sami eta oge dikuliling ku tangkal hanjuang hejo. Margi ngahaja di pelakan. Maksad teh ngara teu sesah milarian. Pikeun pangeling-eling karanjeunna anu parantos teu aya. Rupina mah tos rada barala ayeuna mah. Margi geus rada lami bibit teh tanah kadinya. Sok teu kiat sedih ari emut. Kajenatna kulawarga Mang Jumari teh asa kasuat-suat da puguh Nyi Rasti teh atuh somat bibi. Kitu ceuk Bito. Nyaritana rada dumareuda. Samalah mah Cipanon ngarenclong dina kongkolak mata. Hatina sok nalangsa lamun geus ras inget kana nasib sobatna. Ari juragan Pardi rada ngahuleng ngadenge kitu teh. Pame juragan bade naon naroskeun makam Nyi Rasti? Tanya Bito bari neuteup kadudungana. Hatina ngarasa penasaran. Terekna naon, nanyakeun we hungkul kuring mah. Lantaran baheula basa manehna maot kuring mah teu apal. Sumohon, laras margi harita teh juragan mah parantos aya di kota. Nya kitu Bi. Kuring rek kabalong heula nya bisi aya keperluan anu penting mah. Susulan we ka ditu da moal ka mana. Juragan Pardi papatah ka badigana. Lantaran bisi aya keperluan anu ngadadak. Nya mangga juragan.
Walon bito neruskeun deui pagaweana. Ari juragan Pardi ngaleos indit. Maksudna rek neang balong. Leumpangna ngagedig semurusu. Di tengah jalan gok amprok jeung Pak RT Jahri. Nya terus atuh ngobrol heula sakedeung di sisi jalan. Satuluina duanana nuluykeun deui lalampahana sewang-sewangan. Kesugri kaum dangu. Mangsa alam harita geus beuki maju ka beurang. Panon poe geus luhur. Langit bengras taya aling-aling mega bodas ancal-ancalan pating garulung di awang-awang. Gancangna carita kocapkeun waktu sorena kira-kira wanci bada asar. Harita aya 2 urang jalma anu harita teh keur laleumpang di sisi lembur. Anu taya lian eta teh Basoma jeung muridna. Anu katelah si Arya. Anu ngahaja datang ka lembur Cibedug rek nepungan juragan Pardi. Arya, payabah mah nyanya kira-kira nyai masih Pardi teh. Ceuk Basoma nyarita ditujukeun ka muridna. Ya duka tuh abah abdi mah teu apal lantaran apan kakara datang ka dieu oge. Tapi da moal hese lamun ieu lemburna mah. Pasti loba batur anu arapaleun. Walon si Arya bari ngusap kesang anu renung dina tarang. Bener. Apan kakara ka dieu teh nya. Dah kulantaran kitu matak naon atuh tanyakeun ka batur. Yakeun ke urang tanyakeun bah. Sugan dihareup aya jelema. Timbal si Arya jep duanana jarempe. Terus laleumpang deui muru ka tengah lembur. Nya bareng jeung kitu ti kajauhan katingali aya saurang jajaka anu keur nanggung carangka. Sigana mah manehna teh kakara balik ngarit. Arya, sok tanyakeun imah si Pardi ka eta jajaka. Sigana mah eta budak teh bakal apaeun. Lantaran geus pasti batur salemburna. Nya mangga bah, keur urang tanya ku kuring. Tembal si Arya bari ngawaskeun ka saurang jajaka nu geus beuki ngadeuketan. Jang, cing urun heula sakodong. Akang rek nanya yo. Kitu ceuk si Arya ka eta jajaka anu geus aya hareupeun. Ngadenge kitu reg atuh jajaka teh ngalengkahna ngarandeg. Rek nanya naon Kang? Ceuk eta jajaka anu taya lian ti si jaja anu balik ngarit. Kituna teh bari rutret kadua jelema nu aya hareupeun. Da puguh kakara harita panggi. Hatena ngarasa heran lantaran papakean Basoma jeung si Arya rada beda jeung anu lian. Kieu Jang, ari imah Kang Pardi belah mana? Apal atawa henteu? Ceuk si Arya panonna mencrong ka si jaja anu katempo beungeutna meuni burahai beureum, awakna luut leet ku kesang. Akang re nanyakeun imah juragan Pardi. Walon jang jaja malik nanya panonna teu leupas ti Basoma jeung si Arya. Ya, ari ngaranna mah Pardi tapi teuing ari juragan atawa lainna mah. Sabab akang mah teu nyaho, lantaran panggih oge kakara sakali. Pokona mah dedegana teh anu jangkung, gagah jeung ginding, tak kitu ciri-cirina teh. Timbal si Arya nerangkeun ciri-cirina sakumaha anu katingali kamari. Ari Basoma teu pipiluun ngomong, jempe bae ngabandungan. Nya lamun kitu ciri-cirina mah benar. Anu ku akang diteangan teh nya pasti juragan Pardi. Tuh, di mana belah ditu tepatnya jauh di pengkolan. Di buruan aya tangka nangka jeung jambu batu. Di mana lega alus jeung gede. Tah eta. Sabab di dieu mah eueuh deui anu ngaran Pardi dengan eta-etana. Jawab si jaja leungeunna tutunjuk nuduhkeun lebah-lebahna imah juragan Pardi. Oh kitu nuhun Jang. Hayu atuh ayeuna akang rek ka ditu nya. Mangga Kang. Si Arya jeung Basoma terus pating laleos neruskeun lalampahana. Nya kitu deui si jaja oge sarua tuluy ninggalkeun eta tempat rek balik ka imahna. Teu sakumaha lila Basoma jeung si Arya geus anjogan nu dituju.
Rag duanana eureun hareupeun imah bari ngawaskeun ka sabudeureun eta tempat. Wah, sigana mah ieu imahna teh. Teu tela bener jelema beunghar manehna teh geuning. Imahna meni alus jeung lega. Lamun kitu mah nya teu salah atuh disebut juragan oge. Sabab ngumbang jeung kaayaan. Patakna ulah asa-asa bah menta we duit anu jumlahna cing gede. Da geus pasti bogaeun ari nu beunghar mah. Kitu ceuk si Arya bari jeung nyerenge seuri. Manye Maria, ngan kana duit we dijenge-jenge teh. Dasar bebenit. Tapi sanajan kitu, usul maneh teh aya benerna euy. Ya bener atuh bah. Sok we pikir. Rek iraha deui atuh urang teh boga kasempetan anu hade cara kieu. Bener Arya. Tapi nya ieu imahnya teh. Cing hayu atuh urang deukeutan. Kira-kira manehnya keur aya kitu. Ya hayu atuh. Sok abah teh heula. Tembal si Arya nitah ti heula ka guruna. Nya geus kitu mah Basoma harita asup ka jero pakarangan. Ari si Arya ngiclik nuturkeun ti tukang. Nya kalacat atuh unggah kana teras, srog duana ngadeuketan ka pelebah panto hareup. Sampurasun. Basoma uluk salam. Sorana ngahajar ada pedas sabab ngarah gancang kadenge kunu aya di jero imah. Rampes. Jawab anu di jero imah. Anu tayalian ti juragan Pardi anu memang ti tadi oge geus nungguan. Nya gancang buru kana panto sarta terus dibuka. Breh katempo di dinya geus nyampa kaya Basoma jeung si Arya anu keurajeg narangtung. Geuning abah bagja wilujeng sumping bah. Cik juragan Pardi ngabagyakeun ka semahna kalawan somea. Nuhun jang kumaha cager. Cager bah abdi mah mangga tuh kalebat. Juragan Pardi nita asup ka semahna. Ngadenge kitu teu hararese. Basoma si Arya terus arasup ka jero imah gek tiluana dariuk dina kursi. Bito. Mawa cai ka dieu jeung lalauhna ieu aya tamu. Ceuk juragan Pardi nyalukan Bito anu harita keur aya di dapur. Ngadenge kitu Bito gancang atuh kura-giru nyampeurkeun. Aya pikir saon naon juragan? Tanya Bito kituna teh bari rutret ka jelema anu duaan. Teu burung hatena ngarasa heran. Da puguh ningali papakean Basoma jeung si Arya anu niron-niron saurang jawara. Ari kahandapna make calana pang si hideung jeung baju kampret anu sarua rupana sarta marake iket barang bang semplak. Mawa cai kopi bi jeung lalauhna keur semah. Ceuk juragan Pardi malikan deui caritaana anu tadi. Mangga juragan keantos atuh sakedap. Walon Bito terus leos atuh ka dapur rek nyadiakeun cai jeung lalauhna. Teu lila antarana geus datang deui bari nanggeui baki. Anu dieusi ku cai tehana 3 gelas sarta teu tinggalkeun lalauhna seupan cau sapiring jeung kue sakaleng. Sok ditunda luhureun meja. Nya geus kitu mah teu loba omong leos deui ka tukang. Abah kitu deui jang Arya. Sok atuh kadinya ngareuleut heula. Ngarah teu tuhureun. Da pasti atuh abah duaan teh hanaang. Juragan Pardi nawarkeun susuguh kanu jadi semahna. Nuhun jang. Da bener abah teh meuni hanaang ieu teh. Sumuhun abah mangga atuh tong asa-asa. Kitu deui jang Arya sok kadinya. Cai heula urang salse we ngobrol mah. Nuhun Kang, mangga atuh ditampi. Tembal si Arya duanana ampir bareng gupgap kana gelas. Regot nginum sarta beak setengah gelas. Sok ditunda deui luhur meja. Jang, jauh eta wanceu ka kuburan Nyi Rasti teh. Tanya Basoma bari neuteup ka juragan Pardi.
Nya rada jauh ti dieu mah bah. Lamun diukur ku waktu sigana aya meureun kana setengah jam leuwih. Lantaran tempatna aya di sisi lamping belah kulon deket kebon awi. Walon juragan Pardi leungeunna nunjuk ke belah kulon. Ya lamun kitu mah hayu we atuh urang ayeuna. Ngarah beurang keneh lantaran bisi kaburu burit ari sore teuing mah. Nya mangga ngiringan we abdi mah kumaha saena. Yang Pardi kaje ulah poho sadiakeun keur syaratnya. Sangkan sumanget di nyambi gawena. Sadaka de umat kudu saimbang jeung pagaweannya ludek dijalankeun. Sabab lamun teu ilmu Abah bisi camal. Ceuk Basoma meni omat-omatan mitra lantaran sieun juragan Pardi barang berena teu nyugemakeun. Kitu ceuk pamikirna. Pasoalan eta mah bah ceuk kuring oge teu kudu hariwang. Sabab sagala rupana oge geus disadiakeun. Sarta tangtu bakal nyugemakeun. Tapi omat kudu cing hade pagawean Abah oge ulah nguciwakeun. Tembal juragan Pardi beri neuteub seukeut ka Basoma. Lantaran manehna oge hayang meunang kapastian hade jeung henteuna pagawean si Abah. Beres urusan eta mah. Pasrahkeun we sagala rupana ka Abah. Geus ayeuna mah ulah waka loba ngobrol. Menjing oge hayu urang gagancangan ngajugjug ka ditu. Sangkan urusan tereh rengse. Nya hayu bah da kuring oge geus sayaga. Tapi ke sakedeung kuring rek bebeja ka Bito. Lantaran bisi anak kuring Sarip datang sarta tangtu bakal neangan ari kuring teu kasampak mah. Nya bener jig bebeja heula kan aya di mah. Ngada teu dedeupeun. Jung juragan Pardi nangtung leos ka tukang rek ngabejaan Bito. Nya tapi teu bebeja rek indit ka kuburan Nyi Rasti. Lantaran bisi loba pertanyaan. Jadi cukup ukur nyebutkeun lamun manehna keur aya kaperluan sejen. Nya geus kitu mah teu loba diomong. Tiluana harita keneh harindi trek ngajugjug ka kuburan Nyi Rasti. Mangsa alam geus maju ka sore. Sora tongeret reang di sarada patempalan. Manuk-manuk raricit tina dahan pating araclog jeung baturna estuning mata kelar sarta mata koaas. Nya dina kayaan kitu. Harita aya 3 urang jalma nu keur laleumpang. Bras ka jalan satapak anu rada nanjak. Kenca jeung katuhuna loba tatangkalan rajek jarangkung. Tangkal awi pating pelenoi pating korosa katebak ku angin sore anu sumilir matak seger kana awak. Dapuguh hawa di pagunungan. Saenggeus aya kana sawatara waktu juragan Pardi, Basoma jeung si Arya geus aranjog kanu dituju. Rag tiluanana eureun napasna kadenge meni ngaharegak. Sabab capek da puguh tempatna rada hanggang. Nya keur sakedapan mah kabeh jarempe can aya anu cacarita. Ngan ukur panon we anu rutret nitenan kasabudeureun eta tempat. Anu karasa meniti iseun mata keung sok padahal harita teh sore keneh can liwati jam 5 sore. Breh katempo kuburan meni ngajajar, tutunggul parentul tangkal samoja oyag-oyagan kembangna barodas, rag-ragan mayak di luhur kuburan. Sabot keur kitu, kadenge sora manuk kuncuing disada ngagelik, ditema ku sora gagak meni ngelak estuning matak buringkak bulu punduk. Kayaan di eta astana kacida mata keung jeung geuman. Yang Padi, cing sok duduhkeun anu manya kuburan Nyi Rasti teh. Nya geus apal, jeung loba kuburan teh. Ceuk Basoma saenggeus aya kana sawatara waktu ngamimitian cumarita.
Ari cenama anu dikuriling ku tangkal Hanjuang Hejo. Tempatna gigireun batu gede belah kulon lamun teu salah mah deukeut kebon awi. Walon juragan Pardi bari ngusap kesang anu renung dina tarang. Yah, siganya mah itu meureun anu belah ditu tuh. Cing hayu urang cempok. Ceuk Bah Soma terus leumpang ti heula dituturkeun ku juragan Pardi jeung si Arya ya pang tukangna. Anu harita leumpangna teweleh bari culang cileung. Teu lila serog ti luanana ka sisi kebon awi. Breh didinya aya batu rada gede sarta teu jauh tidinya aya kuburan anu diriung ku tangkal Hanjuang Hejo. Tapi teu pati jarangkung. Tuh itu sigana mah bah kuburanna teh. Ceuk juragan Pardi leungeunna nunjuk ka pelebah kuburan. Nya, hayu atuh urang deukeutjan. Nya terus atuh Basoma jeung juragan Pardi kitu deui si Arya ngadeuketan. Teu lila oge geus nepi breh ka tempo kuburan anu geus eueuh tutunggulna. Padungna geus beak dihakan kurinyu da puguh geus puluhan taun. Tapi sok sanajan kitu, kaayaanna teu pati barala teuing lantaran sok aya anu ngabersihan. Nyi Rasti hampura lamun abah ngaganggu. Ceuk Basoma gog harita cingogo gigireun kuburan kitu deui juragan Pardi jeung si Arya oge nurutan. Duanana bareng cari ngogo. Yang Pardi itu di maneh Arya. Abah hayu nyerek ngamimitian jajampean. Kade ulah loba omong. Lantaran bisi ngaganggu kana pagawean abah. Ceuk Basoma bari rutret kanuduaan. Nya mangga abah. Tembal juragan Pardi. Sedengkeun si Arya mah ukur unggek. Jep duanana jarempe tayaan uca carita. Basoma harita diuk sila mendingat jemprak. Ari kadua leungeunna ditumpangkeun dina luhur pingping. Reup atuh panonna peureum. Greyem babacaan mapatkeun elmuna. Tapi teuing naon anu dibacana mah da teu kadenge. Ngan ukur katingali biwirna kunyam-kunyem, kumisna utek-utekan. Sabot keur kitu, hiuk angin ngagelebug rada tarik. Tatangkalan pating aroyag kembang samojara geragan kana lemah. Kitu deui tangkal awi oge pating palenoy. Dauna seah pating kurosak. Juragan Pardi jeung si Arya anu harita keur nagog cingogo rungah ringeuh rada reuwas ningali kitu teh. Kaayaan di astana jadi nambahan keung jeung geuman. Saenggeus aya kana sawatara waktu lilana. Brai panon Basoma beunta. Geus kitu jung nangtung. Saterusna leumpang urilingan kuburan aya kana sababaraha kali. Kituna teh bari teu eureun jajampean. Sanggeus kitu gek deui diuk sila di tempatna anu tadi. Sareta terus harita keneh nyabut awi haur koneng panjangna moal leuwih ti sasiku anu diselapkeun dina cangkengna. Eta awi teh dipelong sarta dicekelan kudua leungeunna meuni pageuh. Samalah katempo leungeun Basoma rada ngageter kawas anu lilinieun. Tarangna renung ku kesang meuni ngoprot. Nya satuluyna mah eta awi teh ditancrebkeun pas pisan kana tengah-tengah kuburan. Greyem harita Basoma jajampean deui. Jung nangtung terus nenjrag lemah 3 kali. Geus kitu pok harita ngomong sarta ngahaja ditarikeun. Arwah anu marakayangan. Di syarat ayeuna anjeun geus moal bisa incah ka mamana. Geus geura tinggalkeun sagala urusan anu aya di alam dunia. Sok gancang ka ditu geura mulang ka alam kalanggengan. Sareta cing tentrem ulah loba ka panasaran. Sabab alam dunia mah geus lain alam pikeun kahirupan anjeun. Jig geura balik pral geura mulang. Ulah ringrang sumoreang. Ikhlaskeun sagala pasoalan sangkan anjeun teu kasasar. Sok ka ditu geura indit ku kaula didoakeun. Ya moga-moga anjeun meunang pangampura ti Pangeran anu Maha Kawasa. Kitu kekecapan Basoma. Panonna neuteup kana palebah kuburan.
Geus kitu terus ngareret ka Juragan Pardi anu ti tadi nyaksian. Yang bari mumpung ayeuna aya keneh kesempatan sok geura menta dihampura ka arwah Nyi Rasti anu baheula ku Ujang geus dinya nyeri. Ya muga-muga bae manehna. Ya muga-muga bae manehna daek ridho ngampurakeun kasalahan Ujang. Kitu ceuk Basoma. Ditasangkan Juragan Pardi menta dihampura ka arwah Nyi Rasti. Ngadengi caritan kitu Juragan Pardi teu baha. Serog ngadeuketan ka pelebah kuburan sarta pok ngomong. Nyi Rasti hampura akang. Lantaran baheula rumasa geus nganyerikeun ka anjeun. Dosa anu ku akang dilakukeun ka cida gedena. Batak wajar pisan lamun anjeun boga niat hayang mulangkeun ka nyeri. Tah ku kituna sakali deui akang menta dihampura. Sarta geus ti ayeuna ulah rek ngaganggu deui ka akang sakulawarga. Sagala urusan anu baheula geus urang silih bebaskeun. Hampura Rasti, hampura. Nya terus terang akang oge ngarasa kaduhung lantaran geus tega ka anjeun. Kitu pok-pokana Juragan Pardi dina mangsa harita. Disaksian ku Basoma jeung si Arya anu ti tadi jempe bae teu milu cacarita. Dina tungtung hatena Juragan Pardi anu paling jero, karasa aya rasana langsa sarta kaduhung kana kalakuana baheula anu geus dilakukeun ka Nyi Rasti sakulawarga. Tapi sanajan ngarasa kaduhung oge, tantu ayeuna mah geus moal aya gunana lantaran sagala rupana geus kajadian. Sarta moal bisa dibalikan deui samalah sanajan ayeuna manehna menta dihampura oge. Centang tu Nyi Rasti bakal daek ngahampura. Geus Yang, sakitu oge cukup. Sakabeh caritaan Ujang pasti geus kaharjieun ku manehna. Hayu ayeuna mah urang balik geus murid ieu teh. Ceuk Basoma ngajak balik. Lantaran nya kaayaan harita teh geus rek maju ka burit. Layung koneng geus sibar, panon poe geus rek surup kana emun-emunan gunung. Sora tongeret ti tadi pating gareret, sora manuk raricit dina dahan. Sigana mah keur nareangan pangauban. Yang Pardi, geus hayu urang balik. Basoma malikan deui caritaana anu tadi bari melong ka Juragan Pardi. Nya hayu atuh bah. Jung harita Juragan Pardi nangtung samebeh indi teret deui kana kuburan. Hayu Kang, geus ulah ningalian wae kuburan. Ceuk si Arya ngajak balik, samalah terus ngalengkahkeun sukuna. Nuturkeun si Abah anu geus leumpang ti heula. Nya geus kitu mah beral tiluanana marulang ninggalkeun astana anu beuki buri teh karasana kalah beuki mata keueung. Anu tiluan harita nikreuh laleumpang kituna teh bari ngarobrol. Kaayaan harita geus rek reup-reupan. Sora jangkrik jeung gaang geus mimiti aya anu disarada ngabagiakeun datangna alam peuting anu sakeudeung deui bakal datang. Ya sanggeus aya kana sawatara waktu lumampah kirawan cibada magrib, Juragan Pardi jeung Basoma geus nepi deui ka imah. Kasampak di dinya eueuh sasaha lantaran sarip mah keur ka masjid. Balikna sok sakalian bada Isya. Sup atuh tiluana ka jero imah. Prung ngarobrol samalah sakalian Basoma jeung si Arya diarajak dahar bareng sabab tangtu geus lapareun. Sanggeus reng sedahar prung ngarobrol deui bari udud. Nincak kana wanci Isya. Basoma harita amitan ka Juragan Pardi. Yang Pardi geus peuting geuning ieu teh. Tah kulantaran kitu ayeuna Abah teh rek amitan. Lantaran sagala urusan geus rengse.
Ceuk Basoma bari nunda kuntung rokok kana asbak. Rari abah engke deui we atuh bah. Nah, meni rusuh-rusuh teuing. Da sore keneh atuh ieu teh ka karaoge isa. Jawab Juragan Pardi nyarek. Da puguh keur betah keneh ngobrol. Ya memang kagarawan sisa, tapi apaan lalampahan abah teh jauh. Jauh keneh bisi peuting teuing. Walon Basoma bari ngareret ka si Arya nu keur diuk nyarande kana kursi. Abah mah padahal sakalian we atuh mondok di dieu. Nya terus terang we kuring teh betah keneh ngobrol. Rarasan teh asa regreg aya abah teh asa boga pamuntangan. Jadi kuring teh teu loba kahariwang. Sarua abah oge ari betahna mah. Tapi kumaha atuh? Da ayeuna mah kudu balik. Sabab sok teu betah abah mah lamun meucing di imah batur teh. Sok tara bisa reup sare. Jeung deui gampang ngobrol mah. Engke lamun parang aya waktu anu rineh, abah jeung si Arya tangtu bakal datang deui ka dieu. Nganjang ka ujang. Jawab Basoma bari neuteup ka Juragan Pardi. Nya mangga atuh ari keukeuh mah kitu kahayang abah. Kuring teu bisa nyaram. Tapi kade omat abah, lamun aya waktu ulah henteu kudu datang ka dieu. Urang neruskeun deui ngobrol. Nya heug Jang Bardi, lamun aya waktu mah abah tangtu datang. Ke daguan heula atuh sakeudeung. Jung Juragan Pardi cengkat. Koloyong asup ka kamarna, ari Basoma jeung si Arya narungguan bari pating serenge seuri. Teu sakumaha lila Juragan Pardi geus balik deui. Gek diuk dina tempatna anu tadi. Samalah katempo bari jeung mawa duit 5 gepok. Sok ditunda luhur meja. Abah, tah ieu anu janten syaratna pamundut salira abah. Ku abdi parantos disayogikeun sarta mugia bae tiasa nyugemakeun. Ceuk Juragan Pardi ngasongkeun duit ka hareupeun Basoma. Nya puguh ningali kitu mah. Si Arya anu ti tadi keur diuk nyaram deui terus cengkat. Panonna teu srikna mah meuni molotot. Lantaran kakara harita ningali duit anu sakitu lobana. Alah, abah eta duit. Ceuk si Arya bari mencrong kana duit anu numpuk dina luhur meja. Duit eta teh Arya. Si laing mah meuni molotot tabung kakara ningali duit anu sakitu lobana. Walon Basoma bari nyerenge seuri, hatena ngarasa bunga. Atuh da kasih mah bah ningali duit anu gepokan mah abdi teh. Sabab jeung nyana kakara ayeuna nempo. Tapi ari ieu teh duitnya ana tawasugan saukur duitan abah. Nya duitnyaan atuh eta mah asli mah nya make jeung duduitan. Jeung deui keur naon ari sakadar duduitan mah kudu diampihan. Tembal Juragan Pardi bari nyerege seuri lantaran ngarti kana pola si Arya. Jateureuk kitu kumaha ari keur anu kakara ningali mah tangtu ngarasa kaget nempo duit sakitu teh. Da puguh jarang pisan boga. Abah, mangga nyanggakeun ieu artosna. Ceuk Juragan Pardi terus ngareret ka Basoma. Nuh, Nyang Badi ieu duit teh ku abah ditaribak. Walon Basoma sarta terus nyokot eta duit. Sup diasupkeun kana saku bajuna anu kenca jeung katuhu ari si Arya mah ukur ningalikeun bari jeung kumerot. Yang Badi hayu atunya, ayeuna abah rek pulang. Ceuk Basoma jung nangtung. Kitu deui si Arya oge nurutan. Nya mangga atuh abah hari teu tiasa dicaramah. Mitra cageulay carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi beratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.